nuluikeun caritaan tentang pembunuhan Sina Husain anu terus disaksak ka putra-putraan. Ieu diriwayatkeun bahwa sanyana kalakuan dibunuhlah sabab terbunuhna Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Waktu dibunuh Kangjeng Nabi Zakaria anu milu disatukan kena dibunuh deui 70.000 manusia ahli Allah, masya Allah. Wakutila jeung dibunuh bisa babil Husain ku sabab Sina Husain sabumiyati alfi 700.000 manusia anu dibunuh deui. Soal pembunuhan terhadap ahli Allah teu aneh jeung teu pernah mundur ahli Allah. Urusan maut geus jadi biasa. Nu di Irak mah di Irak teu aneh berjuang teh. Urusan eleh jeung menang lain urusan. Urang teu penting berjuang. Geus teh gimbir urang Irak, bangsa Irak, Iran, Persia teh negara-negara kuno tiba. Oge magola intah. Waral Hafiz Abu Nuaim, Kiai Hafiz Abu Nuaim nyarioskeun anal fasaqata. Saenyana jelema-jelema anu buang ka warana para rasik. Begitu manehanana ngabunuh Ali Al-Akbar, putra daripada Sina Husain. Sina Husain gaduh putra ngaranna Ali Akbar. Kuburanana di Iran. Ali Al-Akbar. Aya Ki Ali Murtadha, aya Ali Akbar, aya deui kitu Fadl. Eta makam rame di Iran. Rajas. Jelema-jelema nu para rasek neangan Madinah ieu ngaranna Zainal Abidin. Nu harita masih keneh leutik keneh maksudna mun aya dek dibunuh teangan disaksak Zainal Abidin. Kapanggih Zainal Abidin teh pawajaduh cuman keur dibere muriang panas. Ngahodhod Zainal Abidin teh. Kulantaran muriang pataraku diantep ditinggalkeun. Harita umurna waktu jelema buang kawarah ngabunuh dulurna yani Alal Akbar, Zainal Abidin mah umurna kakarak 13 tahun. Diantep tan mantak ieu thariqah teh Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi ka Sina Ali, ti Sina ka Sina Husain, ti Sina Husain ka Zainal Abidin. Kadinya jalurna kadinya thariqah nu moana basa dunya kitu bae. Malaikat Jibril Gusti Allah, malaikat Jibril Kangjeng Nabi ka Sina Ali. Lamun anu kitu ka Sina Abu Bakar aya Sina Ali mayoritas Sina Ali, Sina Husain, Imam Zainul Abidin. Eta Imam Zainul Abidin eta tah masyaallah nu nyana salawat sebab harita waktu keur diberudu dibeakeun kabeh zuriat Kangjeng dibeakeun manehanana muriak berarti muriang teh aya manfaat. Muriang aya manfaat da okos duka mari ieu teh kapal saurang teh teu kaluar kapan pasporna nyana mah teu bisa. Nah, begitu nyana teu bisa kan marah nyana. Wah, kenapa saya marah sedangkan bisnis begitu teh kapal ragak alhamdulillah. Berarti kan eta paspor teh kaluar teh alhamdulillah. Sadaya nu ojol teh nu ojol sarua bae. Aturan mah nyana kulantaran nyana mah atuh di ojol baik bae tuh maneh bae tuh kursi di ojol nyana mah teu berangkat. Terjadilah kecelakaan. Nyana alhamdulillah hadena ojol. Tuh kan gitu. Dimantak urang ge ulah sok bingung eta geus aya rahasia Allah. Lamun urang boga kabogoh anu geus janji sehidup semati, kemudian kabogoh urang dibawa batur, deleukeun aya hikmah da ge di satukangna. Ulah sok marah. Naon hikmahna? Horenganan stres. Tah lain hikmah mamala. Aya hikmah, dokter cerita doang. Aduh, sia kunaon ngajang jauing amat. Bogoh dibawa batur selehan amat. Nah kunaon teh disusul nislah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Geus teh daya teu upaya bae lumpat da kadinya. Bagus teh geus mah kumaha Allah bae lah geus takdir Allah. Pasti aya rahasia di satu kangenan. Lalaki kos teu boga peler bae. Nah geus kajeng dah peler mah aya ieu. Anjeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler. Jadi saya ente marah, semalam geus aturan tilauhil mahfud berarti geus. Luhur ya budak ya luhur. Luhur ya budak ya luhur.
jadi ledek naon gitu terus sebulan 2 bulan 1 tahun bener ya ceng ceng bangun ya jangan buka pemajikan encan yuk milu kak itu ke mana kak imah ada tak kayak naon entah ayo baik itu dah kaceng dari dia gawe-gawe beta ceng oh tetenan naon do gawe-gawe bebersih juku taman beres sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak nangicepan mungkin inilah rahasia Allah atau Allah maniin rahasia babari jasa ya emang kumaha gitu terus kadina main mata adalah panah asmara menembus. Aduh, tanya ku bapak neng, neng kumaha mau dikawinkan ku abah? Kasa, ayah abah buka pilihan, sahabah anu embung, oh itu embung memaksa abah mah. Ayah deh menang sebulan, ayah deh nu hayang kaneng nu hayang ngalamar saan embung, mesti lu embung bae. Ayah neng sih embung bae hayang kasa itu. Masya Allah cak bapana dibawa sia ka dieu ku aing tidak bebersih dibayar ku aing horenganan waduh buaya makan tanaman tapi bener geus rahasia Allah kita apa geus hidup bae nu penting bahagia batus ya rumah tangga geus masalah geus ngapa nu penting bahagialah di dunia ieu jamal kebal sia kaderna ku aing salatna bagus baca Qur'anna bagus lah tuh di dunia ieu di abah ge jamal beak geus lah pokona mah tah kawinkeun tuh itu rahasia Allah tuh inditna dibawa ka bogo nu itu tunggu aya rahasia di balik udang Masya Allah karim pokona mah geus nuhun urang budak rahasia Allah asal urang sadar ayah kayak ayah urang ngangen kurang sadar doang urang ulah mus mun aya musibah nah sodmatil ula tanu dideuleu ku Gusti Allah sodmatil ula teh begitu musibah datang eta nu dideuleu ku Allah urang dibade panyakit sodmatil ulana sabar ti Allah itu syarat mah masalah ngan ti Allah sadar urang teh ta eta teh sodmatil ula Allah bakal naikeun derajat urang lempang ya begitu orang lempang ditajong boblok ke batu teh neuleung meureunana cak batu emang aing iraha neuleuna jadi mati balik itu neuleung sia kunaon nyarekanana aing cak batu eta sodmatil ula urang ngarasula teu bagus tapi lamun urang ditajong masyaallah alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ya ka batu poe ieu geus Allah naikeun pangkat ieu eta sodmatil ula muriang urang ya bos ke anu geus rumah sakit anu geus rumah sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakarek sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nyeuna geus kumaha Allah bae pan ieu kakarek kadenya ku ba Allah deuk naon deh atuh geus beak sagala ta eta mah teu direken tah bos kitu mah teu direken ku Allah jadi sodmatil ula nu direkenna teh pertama kejadian Masya Allah talamun urang boga ka bogo sekat ku batur dikawin alhamdulillah bisa nyebut alhamdulillah iya tuh geus dang Allah geus kumaha pasti aing kajen ku kumaha digantian ge ku Allah aing mah geus yakin jasa bener menang satahun teh aya saya can kawin ya yuk kal murain dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat-nyareat ayo bae leumpang ayo atuh berangkatnya na milu ka lemburnya Masya Allah di dinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina aya jahe Masya Allah imah boga mobil boga perusahaan aya mantep geus lah geus masalah geus sia da ka dieu masalah geus barang dihitung-hitung umurnya 55 tahun sia dek wek ajen lah sugan pendek umurnya nak prak angel kapaeh deh ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur ngan dibalik eta masih aya hikmah ye pokoknya Allah mah gitu bae nah iya Imam Zainul Abidin muriang
dibunuh kuari wali-wali Allah nurus ka Imam Zainul Abidin sadunya kabeh diburiangkeun ku Allah selamat Masya Allah karim tuh urang ge lamun urang merenung ka muriang urang urang muriang dibere leuleus di mah bae kuari mah tus di mah diajak ku babaturan ka diambung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus sesek urang gairah secara zahir mah karunya secara batin mah nu biasanya na adur-aduran maksiat jadi henteu nu biasanya na adur-aduran obrot jadi henteu nu biasa teu ibadah kuari mah jadi imah bae ibadah nu biasana teu maca Quran kuari mah di imah oga we maca Quran bae bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok tuh kan aya rahasia urang teu paham rahasia Allah endeup ngabalikeun Allah ka dirina aya nu ku gagah aya nu ku ilmu aya anu ku dunia aya anu ku muriang eta mah urusan Allah mah urang teh kembalilah ka Allah ditingali hikmah-hikmahna masyaallah cuman urang bodoh hanya wali-wali Allah nu nyaho wali Allah mah nyaho ieu muriang kitu maksudna ieu sugih ieu maksudna ieu teh boga jabatan ieu maksudna artina maksud teh aya anu cilaka aya anu bahagia geus nyahoan wali mah nyaho diberenya oh ieu ku sabab jabatan bakalna cilaka oh ieu ku sabab sugih bakalna salamet oh ieu ku sabab susah bakal salamet nyaho tah aya anu sugih nyalametkeun anu sugih nyelakakeun susah nyalametkeun susah dibere terbuka ku Gusti Allah wali Allah mah plak ngan teu meunang nyana ngomong secara tasreh paling kinayah sebab lain nabi nah leutik keneh ngan alladzi huwa 'alal asghar maksudna nek dibunuh tapi kulantaran muriang henteu maka harita umurna 13 tahun summa innahum gadalu dulurna Ali Al-Akbar dibunuh nah sanggesa dibunuh sirahna dipotongkan sirah ceger biadab da orang luar negeri ulah aya cak jana turunan Kangjeng Rasul supaya putus disikat habis eta sirahna dibawa ka Mesir ibashadihi gabiban min mujratil gal'ah di kuburan para jelema nu maut syahid min nil bisa aya dinya deket min majratil qal'ah tina bengawan Nil Mesir sakumaha nu ku kaula cek musannif ningali tulisanana ala gobri bi khatin qadim tulisan anu baheula aya di Mesir bengawan Nil kemudian kabelah kitu non kana kidul tadinya aya itu kuburan Masad ada tempat-tempat jelema nu maut syahid di dinya di kuburan. Oh, orang lamun ningali pakuburan di Mesir ahli-ahli Allah pohara. Di Mesir geus pohara, ngan ka pohara ada tuh pohara di kotorna di pohara aja sampah di mana-mana. Eta urang ziarah ka kuburan Imam Syafi'i belah dieuna teh jajalenan Imam Waqi'. Ziarah cukup di jalan bae. Lain lantaran kotorna pohara. Ahli Allah loba jasa di Mesir tapi kuari teu terurus bentukna mungkin keur bentuk demo eta di Al-Azhar ambalaya sampah-sampah meureun ku sebab ieu teu satuju jeung pemimpinna keur diantep atuh dibersihan mah gampang di Mesir mah sadaekna ditut lapangan dibeulum dan lain bentuk demo ti masyarakat diantep bangawan Nil ge geus teu terurus terus bangawan-gawangan nu lain kan gitu ngaranna solokan-solokan anu ti bawangan Nil sampah hideung caina kos gitulah ala kadar cerita Mesir jeung ieu